Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu, tong nyang kolong teuing kana waktos sumangga urang awitan. Ieu jejer carios budak culun. Prung kaparayun. Panon poe keur meujeuhna haneut moyan. Manuk recet bisa rada patembalan jeung baturna. Bari nyeceskeun jangjangna. Urang kocapkeun di hiji lembur nyaeta lembur Cidadap. Anu mana di lembur eta teh aya hiji gubug anu dieusi ku aki-aki jeung nini-nini. Harita keur galundreng we duaan. Bari nying hareupan bubuy sampe dibarengan ku citeh haneut. Aduh, Ninina. Ari si Hasim ka mana? Nerojol ieu lah. Dukatein atuh. Da tadi mah cenah rek kacai. Tapi ayeuna can aya mall geura. Oh. Panjang aki tadi geus janji keur isuk. Cenah rek ngajak kadayu. Rek ngajak jualan cenah mah. Jamanehna geus boga dunungan, geus boga majikan, cenah geus lumayan. Ieu poe ieu rek nyabakeun aki cenah mah. Tapi cenah aya embol-embol geura da si Hasim teh. Atuh. Keun we atuh lanan urang tungguan we. Sakedeung deui oge datang geura yeuh. Kitu pokna si Nini bari manehna ngasur-ngasur seuneu. Telila kurutak si Hasim datang bari nyingjing wadah sabun. Terus nyampaikeun anduk kana sampayan. Uleuh jaeta ilaing Hasim. Nya sugan teh ka mana? Ari aki. Biasa we ki awak euing hareudang hayang mandi. Heeh, jig geura salin ka ditu Geus salin geura sarapan. Engke urang siap-siap cenah lek kadayeuh lin. Nya atuh. Kela ya euing rek salin heula. Kitu ceuk si Hasim bari manehna ngojengkang ka tengah imah. Teulila si Hasim datang deui. Gek diuk di hareupeun si akina jeung si ninina. Terus manehna ngomong anu kieu pok-pokanana. Lain aki. Ieu urang mangkat poe ieu kira-kira ongkosna aya teu? Ulah sok ngomong-ngomong ongkos apaan aki ge geus siap. Si Nini pan kamari geus ngajual genjer. Lain kitu Nina. Heueuh atuh. Menang ya 10.000. Kitu ceuk si Nini bari ku siwel nyokot duit dina jero kutangna. Sik Nini geura siapkeun sarapanna tah. Keur si Hasim aya urang dahar kabehan. Lain aya keneh lin dahulu kokopong. Aya yeuh. Brak geus kitu mah dalahar balak kecerakan. Urang gancangkeun bae ieu carita. Si Aki anu katelah Aki Samad
jeung si Hasim geus angkat ninggalkeun si Nini. Maranehna duaan mudun mapai-mapai jalan satapak pikeun nuju ka lembur dayeu. Lain Hasim, kira-kira di ditu maneh geus nya ieu menang pagawean. Haris ya Aki piraku terpercaya kan Hasim. Pan kamari pan Hasim geus meulikeun kokolor Akilin. Eta hasil gawe Hasim. Kitu ceuk si Hasim bari pepeta. Jongjon we tonggoy leumpang. Euleuh mitra dangu rupinangeun sakitu we heula nya cariosan budak culun kumargi waktosna tos teu nyekapan. Insyaallah dina sanes waktos Mang Asep baris naraskeun deui dina cariosan anu sami dina waktos anu baris dongkap. Hatur nuhun permios.